awewe loba jasa sing kulimpang di sorga di neraka tuh nu mentak ana aksaro ahliha sanyanya pangloba-loba na ahli neraka an-nisa'u awewe tuh gitu nyaritakeun panggede-gedena ganjaran sakangjeng Nabi di akhirat teh jelema anu naik naon micenan qadarah micenan kokotor di masjid kadeuleu lantaran kangjeng Nabi mah eta teh jelema da kadeuleu keur ka sorga wih aju amalna nuturkeun kadeuleu amal teh dibentukeun mata kangjeng Nabi nyarita anna a'zama panggede-gedena itu ganjaran manusia ieu adalah micenan kokotor di masjid lamun aya kotor di masjid dipiceun mun aya tai kotok dipiceun lamun aya kokotor-kokotor bae nu sok ngelap masjid teh teh kadeuleu keur nuturkeun amal eta cak Kangjeng Nabi tah eta panggede-gedena mah lantaran keur menuju surga tuh Kangjeng Nabi pang bahaya na itu jelema nu paehna keur boga hutang kreditan riba kadeuleu ku Kangjeng Nabi Masya Allah eta teh kadeuleu hatal jannah wan nar Masya Allah manta kadeulna Kangjeng Nabi mah nyarita teh blah hatta jelema nanyakeun surga apa neraka kadeuleu we neraka sia mah surga sia ja kadeuleu jelemana di dunia pibakaleunana geus aya ih inggis jasa mentak cek sidina Umar minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim wa yawma nahsyuruhum jami'an thumma naqulu lilladzina أشركوا أين شركاؤكم للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون Allahu a'lamu bimuradi wazkur lan eling sira Muhammad yauma nasruhum ing dalam dina bakal ngumpulkeun isuna guming kufarum ing khaku jami'an alisa kabeh sumana kulu kali-kali ngucap isuna kung lilladzina saku kadeong ake kang pada nyekutu akan ya ladzina kabeh taubihon kena ala-ala ngamemeleh cap-ngucapin labadaina suraka hukum ikun diutai pirang-pirang kang nyekutukakan sira kabeh alladzina kuntum tegese kang wong akeh kang ana sira kabeh ikut tas umuna nyangka sira kabeh annahum syuraka ulillah satuhune alladzina iku pirang-pirang kang nyekutukeun kadoe Allah malam takun fitnatuhum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna musyrikin alam bimaradi sumalam takun gari-gari oranana bitai wal ya kalawan nganggotalan ia lam takun lam yakun manggabae nganasal bisa bae ngalempengkeunana sumalam takun gari-gari oranana apa fitnatuhum fitnah ya alladzina asyraku binasbi kalawan den bacana sabara pilan baca roba ma'adzratuhum tegese sasadukna ya alladzina ila angin iku yen ngucap ya alladzina asyraku kaulum tegese ucapan alladzina asyraku ucap-ucap ing lapad wallahi rabbina supata ingsun demi Allah kang dari pangeran ingsun sadaya mil jari kalawan den baca jar wallahi rabbina
Naturnya ikut dadina atuan nasbilan dan baca nasab nidaunnya ikut dadi nida wallahi ya rabbana pangeran ingsun sadaya mangga ma kunna oranana ana ingsun sadaya iku musyrikin kang musyrik kabeh qala ta'ala ngadawa Allah ta'ala انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون الله أعلم بمرادي انظرني alisira Muhammad ya Muhammad wa Muhammad kaifa kadzabu ala bokai apa ngagorokeun ya alladzina asyraku ala anfusihim eta pirang-pirang awak alladzina asyraku binafsi syirki kalawan nganapikeun syirik anu saking alladzina asyraku wa dhallalan ilang gobat tegese ilang anu saking alladzina asyraku apa makanu barang kang ana ya alladzina asyraku yaftaruna iku gawe-gawe ya alladzina asyraku ing ma'alallahi ing atase Allah minas syuraka ing atana saking pirang-pirang syirik saking pirang-pirang kang ayat ieu rek ngajelaskeun tentang kaum kufar jaksian ka dirina bahwa dirina baheula henteu pernah musyrik. Jadi di poe kiamat di sidang para musyrikin dalam persidanganana engkenyana nyaksikeun dirina terhadap dirina bahwa dirina ieu adalah teu pernah ngamusyrikeun ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Kuari Muhammad eta musyrikin kafirin sangangna jeung sacablak da ngomong di hareupeun anjeun Muhammad. Kita percaya bahwa pangeran teh aing yakni Allah nu nyieun langit jeung bumi embungeun teu percaya. Kita percaya ka anjeun bahwa anjeun teh sebagai rasul aing tetep nyana teu percaya. Kahalangan ku ego na ku takaburna tetep nyana embung iman ka anjeun. Malah nyana nyaritakeun bahwa pangeran mah ieu Manat, ieu Uzza, ieu Lata, ieu Nailah. Etalah pangeran-pangeran nu diciptakeun tina batu nu kunyana disuguh bae unggal poe. Eta pangeran manehanna patung disedak-sedak ku Kangjeng Nabi aya eta mah sakadar lambang penjelmaan Tuhan ai Tuhan mah tetep bae teu kadeuleu caknyana cuman lamun urang nyembah kana teu kadeuleu kan sulit maka dijelmakeunlah ieu patung eta mah penjelmaan Tuhan model kos kitu Tuhan teh serem sulina gede datang kadinya kufar Isa dianggap penjelmaan Tuhan Maryam ia adalah orang suci Tuhan kena Bunda Maria Jibril Ruhul Kudus dianggap pangeran kena Masya Allah eta teh kos kitu keyakinan hese teh keyakinan mah nu bogana hidayah mah lain manusia, lain rasul, lain nabi, lain wali, lain kiai, Allah langsung. Nah, Muhammad ulah dianggap ulah dipakai nyeri hate. Geus antepkeun teh tugas anjeun mah anjeun bae dakwah, tugas anjeun mah anjeun bae tablighur risalah sampaikeun kapan saja di mana saja ka saha bae. Adapun nurut yang tenurut lain urusan anjeun Muhammad. Ya, Muhammad wazkur eling anjeun. Ingat anjeun. Ke
bakal terjadi di mahsyar. Jadi ayat ieu teh nyaritakeun dimensi mahsyar setelah kiamat. Setelah kiamat mimiti kiamat sugro paeh barzah. Engke aya mahsyar digiring urang ka mahsyar. Mahsyar teh tempatna di Israel, Yerusalem. Tepatna teh engke mahsyar teh di dinya tah. Insyaallah. Mantap datang ka kuari teh memual beres-beres terus bae pas ini jeung pas ini jeung pas ini. Sebab asli nama eta teh kaum Yahudi di Palestina teh ngan diusir nyana bercecer kemudian kuari hayang boga negara deui nyana ngerebut negara nyana neuleus sejarah kaum Yahudi eta di Palestina. Kangjeng Nabi Musa Kangjeng Nabi Isa eta adalah Yahudi. Kangjeng Nabi Musa adalah keturunan Yahudi, bangsa Yahudi teh di dinya. Ieu teh negara aing cek keturunan Yahudi teh. Itulah lamun urang ngajujut bangsa ngajujut kaum seperti eta. Sabodo eta mah urusan maranehanana ngan ieu mah keur carita engke bakalna aya mahsyar. Muhammad ulah nyeri hate. Muhammad ulah sedih. Engke geura saksian. Jaga di mahsyar, di persidangan Rabbul Jalil. Kumaha kitu? Wa yauma nasuhum jami'an thumma naqulu lil ladzina asyraku aina syurakaukum alladzina kuntum taz'umun. Allah alam bimuradi wazkur sing inget anjeun Muhammad yauma nasuruhum dina poean kaula nu agung bakal ngumpulkeun ka seluruh makhluk. Dimimiti Kangjeng Nabi Adam berikut ke akhir umat Kangjeng Nabi Muhammad dikumpulkan ku aing cek Gusti Allah. Moal aya nu kaliwat hiji-hiji acan urang berarti di tengah-tengah eta aya urang. Nya hiji jeung urang Turki jeung bangsa Pakistan jeung bangsa jeung India jeung Cina jeung Amerika jeung Inggris, Jerman, Prancis wabe jeung urang Maroko jeung urang kitu Mekah Madinah deres mah ieu nu hararideung bangsa jeung Negro Afrika Sudan nah ieu bakal bos anu putih nu koneng nu hideung ngahariji di tengah-tengah manusia bakal aya urangan di dinya teh aya urang di dinya make ampok-ampok doang urang teh nu kuari make jas nu kuari di dasian ngambai dasina ge sapatuna ge herang hasil korupsi engke mah make nangan dua helai doang timbangan ngejegir sabelah sagede dunia timbangan nu sabelah ieu sagede dunia jadi dua timbanganna ditimbang nangan sakadar sagede Haji Peri leutik jasa kan Haji Peri leutik ngaran Peri ge tetep kuari mah munggah haji bae teu gede-gede teuing atuh timbanganna nu ditimbangna teh atapan urang di dinya atuh padahal mah urang mah 1 meter persegi ge timbangan cukup taruhlah 5 meter persegi lah geus gede kitu kunaon eta jang nembongkeun kedahsyatanana ulah-ulahna naon deuleu timbanganna ge jelema geus heueuh gede-gede teuing eta teh udah ditimbangna sagede urang ayeuna cecepehna sagede dunia coba eta asana lamun di dunia protes urang. Protes ka SBY, gede teuing biayana ieu. Sedangkan BBM kan geus digiclekeun ku ari ya. Ieu urusan Allah. Nah, Muhammad inget anjeun. Eling anjeun. Supaya anjeun bisa nyampaikeun ka umat anjeun. Imimiti kuari di turunan ayat datang ka engke. Terus supaya nyahoeun yauma nasuruhum jami'an dina poean kaula nu agung bakal ngumpulkeun ka seluruh makhluk bisi kurang jelas keseluruhanna jami'an wabeh ka orok-orok kanu misram teh kitu. 'Gitu. gitu. 'Gitu. 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 'Gitu
keguguran wabeh araya kadinya nyeuh rentu ya Allah sedengkeun non urang ieu aya di jero panggil ente mana bukunya ieu mana lah eceng malulu ieu teh sarua coba sarua tuh siapa itu sarua jeung sia adu kotok na jeung sia ke di akhirat ge bakal kapanggilna si eta jeung si eta deui al arwah junudun mujannadah roh teh kos tentara ngahiji teh jeung anu biasa ngahijina deui kuarinya ada di dunia tilok ngaji engke di akhirat lagi atuh isineun gaji dek kahiji teh isineun batur dot kahiji kiai brok di ditu nu tilok ngaji kadinya ayo kan mbo aing mah di ditu nage aing tilok kajen di dieu mah teh isi na teu daekeun teu daekeun nu mantak dina kitab Fathur Robani Syekh Abdul Qadir ngajelaskeun panjang ari dongeng ai bahasa Arabna makmun bahasa urang nama kieu atuh di dunia ge kotok ngahiji jeung kotok deui bebek ngahiji jeung bebek deui embe ngahiji jeung embe deui kebo ngahiji jeung kebo deui eta keur nyaritakeun karakter hewan karakter manusia teh pan aya nu berkarakter kotok aya nu berkarakter bebek aya nu berkarakter soang aya nu berkarakter orai aya nu berkarakter macan aya nu berkarakter buaya kan ieu mah buaya kabeh ya karakter atuh jak kuari ge kuari urang samobil ye samobil naik mobil beda karakterna ye si ieu mah kieu atuh teu nyaman di jero mobil emang ngeunaheun teh di jero mobil henteu naon sababna nu ieu mah ngomongna politik bae nu ieu mah ngomongna budaya bae teu nyambung diajakan ngomong udah waduh situasi dan kondisinya ya beginilah harinya ya polisi ya kos karar itu tak aing betah sekian ngomong kos kitu mah karakter berbeda samobil rejeung teu nyaman tah nu ieu ekonom jeung ari budaya atuh moal nyaman tah wari santri ngahiji jeung pamarentah teu nyaman teu nyaman atuh santri mah ngomongkeun teh pan ngariung nyala teu atuh nyaman deui santri mah kos kitu ieu nu saurangna ieu lurah nyaritakeun teh nyaritakeun perkembangan desa urang kumaha aya anu nya mun anu pae mah kula nu nyalateuna atuh tapi pan eta kudu dibangun ku urang desa teh ieu gorong-gorongna dan lain sebagainya cak ustad teh atuh masalah engke kula nu ngariungna kitu bae terus we cak lurah sial ngobrol bos kieu amat sih teu nyambung atuh teu nyambung tah eta teh kos kitu beda tah teu nyaman da sama mobil tah nu mantak engke turun bae beda nu ieu mah ka dieu nu ieu mah ka dieu teu nyambung kotok moal ngahiji jeung bebek moal ngahiji jeung soak moal ngahiji jeung embe di akhirat kitu eta keur carita di dunia mantak cek Tuan Abdul Qadir ulah sieun-sieun hirup mah urang ku ari teh itu resep ibadah coba ge kaserang urang eueuh nu wau sapoe dua poe bakal nyalamperkeun nu akur jeung urang ulah sieun-sieun urang dek ka Medan ka ditu ka Medan bae engke ge sapoe dua poe urangna ka masjid urang ka masjid bakal aya tadi masjid sapoe dua poe nanya ngahiji ulah sieun-sieun cek Tuan Abdul Qadir emang urang di dinya makomna engke ge aya deui jeung sama makom jeung urang kotok ngahiji jeung kotok deui begitu turun ge kotok lalakina kokok aja we numpakan ces beres ya Allah tah kuari gerage jawara anu sok mabok teh berangkat kuari ka Serang pasti engke ge ngahijina jeung nu mabok deui pejudi ka Lampung pasti ngahijina jeung nu judi deui kajen kumaha ge begitu eueuh nu judi teu betah cak cenah hirup di Lampung kurang gitulah teu nyaman mending di mana tuh mending di Bitung mah loba batur cak cenah di Bitung mah ngeunaheun ka sisi ka gieu nu judi loba cak cenah teh jalurana ge judi ieu cak cenah
sok sembarangan bae saya ngomong. Tuh. Jadi kitu we gahiji batak ulah sieun-sieun. Aya aknu akur lah jeung urang. Wajen teh ka mamana ge urang teh. Sok geura, urang ka Bali ka ditu ngeng. Dak cicing di Bali. Sapoe, 2 poe, 3 poe. Selain deui ta urang ieu mah lain baturaing, ieu mah lain baturaing, ieu mah lain baturaing. Dak we urang ka masjid. Aya saurang bae mah. Dari mana emang Bapak? Saya dari Cikupa. Oh, Cikupa ya. Iya. Udah berapa hari di sini? Udah 3 hari. Dekat ke rumah Sarwiti. Ya tetangga saya. Kayak ngobrol. Gitu. Engke di akhirat ya kos gitu. Ye, bayangan di akhirat sih ada ye. Tuhan Abdul Qadir teh ngomong teh kos gitu tak. Engke di akhirat teh al arwah junudun mujanada cek Kangjeng Nabi. Engke di akhirat teh berat di basar. Wa yauma nasurum jami'a. Ingat anjeun Muhammad dina poean aing nu agung bakal ngumpulkeun ka seluruh makhluk kabeh ku aing bakal dikumpulkeun. Engke teh sing suliwer bakal nanti ka ler ka kidul ti wetan ka kulon ti kulon ka wetan. Wah, ujian nama sing suliwer. Bahasa hebat sing suliwer. Nah, anak neangan bapak ye naon lari ti anak pamajikan neangan salaki lari ti pamajikan yauma yafirul mar'u min akhihi wa abihi wa ummihi. Indit embung ngadeukeutan emak lantaran boga salah ka emak. Indit ngajauhan adik lantaran kakak boga salah jeung adik. Nu ngerasa boga salah yauma yafirul mar'u min akhihi. Bayangkeun coba lamun 1 2 3 deres wabeh kan boga masalah sing suliwer. Ieu ka dieu bisa dibayangkeun ku urang. Wah, luar biasa. Tanya jeung babaturan aing di ka mana? Aing musti ka panggih jeung babat jeung dulur aing. Pot, buku aing ge sarwa. Ieu ka ditu. Wah, geus pokona mah. Yauma nahsuhum jami'a. Ingat Muhammad engke tah. Ya Allah. Engke kabanggi tah. Mulai nu bagus ngahiji jeung nu bagus. Nu goreng ngahiji jeung nu goreng. Kabanggi. Weh, jasia. Oh iya. Batur ngadu kotok. Guys, udah gegendengan bae guys. Ayo. Si eta ka mananya? Si Jepri itu tangan tuh. Aya keur ngalentuk. Jep, boy. Sia ya. Oh, ayo kan ya. Jadi malaikat gitu hese, baris pelimbah. Atuh geus bae pokona mah. Ieu baris bangsa tukang zina. Bangsa baris tukang mabok. Ieu pamalingan, baik maling lotok, kotok nu leutik maupun maling anu triliunan. Nah, hiji bae di dinya sakarakter kotok jeung kotok deui. Bebek jeung bebek deui. Tah, kuari geus rada rapi teh, malaikat geus deuleu. Baris nu rapi. Geus kadeureun. Ieu rombongan kotok ye. Ieu bebek ye. Wah, ieu ora ye. Ieu buaya darat ye. Yauma nahsuhum jami'a. Ya Allah, urang bakal di jero inggis jasa. Antak anu nyandung geura beres-bereskeun gilirna jeung napakah urang boga dulur beres-bereskeun besi can kaburu kabagi tirkah bapak ulah nungguan ke dirobol jalil mah panu dibodem ka neraka jahanam ye ulah macem-macem sing hade kajenting urang kacokot asal urang ulah nyokot ieu gede jasa bahaya yauma nahsuruhum jami'a summa naqulu lil ladzina asyraku satuluy naing nu agung teh bakal ngomong ka jelema anu musyrik cek Gusti Allah musyrikin aina syurakaukum alladzina kuntum taz'umun cek ahli nahu mengarana istifham nanyakeun aina syurakaukum mana sesembahan anjeun mana patung anjeun
alladzina kuntum tas'umun anu anjeun baheula keur di dunia boga sangka bahwa eta patung teh bisa nulungan, patung teh dianggap pangeran, patung nu nyegutukeun ka aing dianggap bakal nulungan, bakal nyapatan. Tah buktikeun, coba mana coba ayo patung-patung teh. Eta teh lain nanyakeun, lain henteu menang dijawab kieu. Oh, wah Gusti beak kabeh. Henteu jauh nyahoeun atuh. Jadi lain nanyakeun ku situ teh mah lain taube. Nu mata istifham eta aslina mah nanyakeun tolabul ifham. Hayang nyaho kana nu encan nyaho eta aslina nanyakeun, urang nanyakeun gede. Nah, kadena aya naon, Bah? Ari di warung si aya rokok Haji Samsu tahu. Aya, Bah, nanyakeun ngaranna. Warung itu warung leutik. Heeh, meuli nanyakeun ka ngaranna. Nah, kadena aya naon? Ari Kakasia di mana? Di teu nyaho kula ge. Coba tangan nanyakeun ngaranna sebab abahna teu nyahoon kakana di mana. Nah, kadena kade. Emasnya di mana, Emak? Nyaho jatah di mana naik meo. Ka mana tuh? Di SMS-an. Bener sia. Masih diantepkeun kitu atuh abahna ge kitu ieu. Waung sia. Anggap sarua burung, apa mah leuwih parah malah. Tah, eta nanyakeun ngaranna. Tapi lamun kieu mah lain nanyakeun ye. Jika contoh ngaji ye. Boga anak. Ngaranna si Pengki. Pengki. Adieu. Cicing bae. Peki, kadia. Cicing bae. Ki. Kadia. Cicing bae. Tuh, anak aing tidak kadia. Gerak tuh, anak aing tidak kadia. Cedok bae digerokeunana. Digerokeun tetep teu daekeun kadinya gade bae. Bapana tetadang bae. Hei. Ieu jawab. Aing sabaraha kali ngagerokeun sia. Hah? Sabaraha kali? Eta teh lain nanyakeun nyare kanan ngamemeleh ulah aya 3 kali mah ditampili ku kolota. Atuh teh lain nanyakeun aing sabaraha kali. Hah? Nu sabaraha kali ngagerokeun sia pan sia ieu bakawara amat teu ngodenge ka aing sia. Teu meunang ngajawab aya 3 kali atau 4 kali mah ditampili ku bapana. Tah mah lain nanyakeun nu kos kitu bentuk nanyakeun marah. Marah bapana ngaji jeleh teh istifto ngaranna angel amat sih digerokeun anak aing geus sabaraha kali ngagerokeun sia teu ngajading sia tah eta teh ya nanyakeun geus sabaraha kali aing ngagerokeun sia teu ngajading istifto tah mah angel jasa amat sih sia tuh aya angel aya nu kieu nanyakeun keneh tapi lain nanyakeun nu sabenerna mah aya jelema nang tangan bae ka urang si eta nanaonan temu ka situ cari cek batur jago nanaonan jeung aing aduh eta jawara gede mah didengekeun si budak ngoceh kitu amat jeung ngomong deui gitu aya deui informasi si eta saha si Dedi jangan nangtang bae ka bapak. Dah, antep kos kitu ye. Ngomong deui dia. Nyana ngaku jagoan, nyana ngaku jawara, cantarung jeung ieu. Ai cantarung eueuh naonan. Lantaran geus pohara jasa nang tanganana. Ya hareupan punya. Sia bener sia jawara. Oh, tuh itu. Cek si Dedi teh. Beak kulon beak wetan geus pokona. Masangnya nanti aduh kekuatan dek takarak dikitukan sakali cek cek guling ceknya mana kajagoan sia ayo pada nanyakan mana kajagoan sia mana kehebatan sia eta nanyakan karena mana ayo eta lain nanyakan untuk menang dijawab oh leungit teu meunang jadi bahasa-bahasa dina kitab teh ya lamun kurang diterjemahkeun dibahasakeun sarua jeung bahasa Sunda ge aya nu ngagerokeun ka anakna angel bae hai aing sabaraha kali sih ngagerokeun sia lain nanyakeun marah angel amat teh maksudna he
sia nang tangan aing kagak sakitu ke mana kehebatan sia ketelukan lain nanyakeun teh ngahinakeun jauh nanaonan sia teh aya deui jelema nang tangan dunia begitu dek ngadu mana dunia saya dunia sia keterukan jeung aing jeung hulu sia dibeuli ku aing sia mana eta teh lain nanyakeun ngahinakeun ieu ge sarua Allah teh maha uninga maha sagala-galana nanyakeun ka para musyrikin khususna musyrikin Mekah umumna para musyrikin nu aya di santero jagat kuari cak Gusti Allah aina syurakaukum alladzina kuntum tazumun hei para musyrikin mana patung-patung nu baheula kumaneh disembah nu cek anjeun bakal nulungan cek anjeun bakal nyalametkeun mana patung hayo teu menang dijawab jamal ngajawab ieu nya dan ge teu menang lo gitu geus kabeulem teu bisa kitu geus eta rarungkul buktikeun patung-patung anu anggapan anjeun sangkaan anjeun bakal nyapatan bakal nulungan bakal nyalametkeun buktikeun mana patung aina syurakaukum alladzina kuntum tazumun atumal bisa kukumaha kafir teh geus tararungkul bae Summalam takun fitnatuhum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna musyrikin Summalam takun fitnatuhum satuluina mah teu aya fitnah yakni sasaduna para kufar-kufar teh para musyrikin teh ilaan qalu kecuali nyana ngomong nane wallahi demi Allah rabbina nu jadi pangeran abdi ma kunna musyrikin ja abdi mah teu pernah ngamusyrikeun Gusti ka Gusti teh abdi percaya pan baheula keur di dunia Gusti teh pangeran abdi ja abdi mah teu pernah ngusi ka Gusti tatang kora kafir ketika ditantangkan ku Gusti Allah nya ngomongna wallahi rabbina ma kunna musyrikin demi Allah nu jadi pangeran abdi teh pan mangeranan ka Gusti ja abdi teu pernah musyrik baheula sugan abdi nyembah ka patung ja henteu tolol teh bolon teh tah kuari-kuari deket gereja engke bakal disida ku Gusti Allah aina syurakaukum wahai para Katolik wahai para Kristen wahai para Protestan wahai para Buddha wahai para Hindu wahai Yahudi aina syurakaukum alladzina kuntum tazumun mana patung-patung anu ku anjeun disekutukeun nu bajar teh bakal nulungan jeung bakal nyalametkeun mana nyana kabeh ngajawab eueuh deui jawaban iwalti hiji bahasa wallahi demi Allah rabbina anu jadi pangeran abdi mah kunna musyrikin abdi teu pernah ngamusyrikeun ka Gusti percaya aja sah bahwa Gusti teh pangeran coba eta kos kitu teh musyrikin Katolik Yahudi Kristen kos karitu bakal ngajawabna cikang cing Gusti wanzur kaifa kadzabu ala anfusihim wa dhalla anhum ma kanu yaftarun deuleu ku anjeun Muhammad kaifa kumaha geura ngabarohongkeunana eta para musyrikin terhadap dirina nyana ngabohongkeun dirina wa dhalla jeung leungit anum ti dirina makanu yaftaruna naon nu kanjeuna dibuat-buat yakni di dunia ku anjeuna dibuat syarik aing teh nyana nyeun patung sebagai sesembahan nu kumanehna disembah-sembah di kuil nu ka anjeunna disembah-sembah di gereja nu ka anjeunna disembah-sembah di berbagai tempat-tempat ta eta teh ku anjeunna dileungitkeun wa dhalla anhum nyana ngomongna ma kunna musyrikin berarti di dunia ngabohong di akhirat ge ngabohong tukang ngabohong di mana-mana ge ngabohong bae datang ka di akhirat ngabohong bae takos kitu karakter teh terus we di dunia ngabohong di akhirat ge ngabohong eueuh eureun-eureun tukang ngabohong mah coba bae aja urang boga babaturan di dieu sok ngabohong bae pindah ka lembur batur ngabohong di dieu sok cupat cepit sukat cokot atuh di ditu mah teu cukat cokot mangan cutat catut kitu bae eta mah dihandap waktu kerja di DPR mah ala kadar cutat catutna barang naik ka ditu ka pusat boh rada lega eta mah lain cutat catut deui cuma comot
beki gede bae eta mah barang kaluhur jadi menteri geus lain cuma comot deui disebut teh ngarau ku siku watu geus baheng geus kumaha aing bae masyaallah tuh kos kitu tukang ngabohong mah tah nu mandak mudah-mudahan urang dijauhkeun tina penyakit bohong dijauhkeun tina penyakit nifak dijauhkeun tina penyakit syak dijauhkeun tina penyakit-penyakit anu taradud mudah-mudahan diberi ku Gusti Allah keyakinan ka Gusti Allah katentreman ka Gusti Allah sehingga kuari urang nyembah ka Allah di akhirat ge engke urang nyembah ka Allah subhanahu wa ta'ala naila musyrikin naina syuraka ditangtangan ku Gusti Allah lain dipertanyakeun ngahinakeun mana nu baheula kumaneh disembah-sembah teh buktikeun kuari moal bisa nya ngabuktikeun jeung deui sieun lantaran naon neuleuh neraka nu sakitu ngagebrahna tetep nya hayang salamet dengan bahasa wallahi rabbina ma kunna musyrikin sedengkeun kan ditonton ku KBH disurakan bohong disurakan engke urang kan disidang urang disidang Kangjeng Nabi aya belah katuh di dieu Kangjeng Nabi teh aya di tengah-tengah mizan nangtung nangtung begitu deh ditimbang aya cirina dina kitab Bukhari dijelaskeun tah begitu disidang umat Kangjeng Nabi manggeus aya cirina beungeutna urut tudu celikna urut dikumbah leungeun urut dikumbah geus noel ke malaikat umat kulain kanyawan di mana tah caang beungeut celik suku leungeun geus teu kudu ditimbang deui asal nu sok wudu bae geus salamat lah geus kasalahan saeutik geus lah tanggung jawab Masya Allah geus asal wudu bae teu kudu salat geus ya Allah ya Rabbi Gusti Masya Allah gitulah nu mentek cek Kangjeng Nabi naon gitu mamin syai'in lam arahu teu aya hiji perkara nu teu kadeuleu ku kaula hatal jannah wan nar sehingga sorga jeung neraka di makom kaula kula mah kuari sorga kadeuleu neraka kadeuleu kitulah cek Kangjeng Nabi mamin syai'in lam arahu hiji perkara nu teu kadeuleu ku kaula hatal jannah wan nar sorga jeung neraka teh kadeuleu cek Kangjeng Nabi mata kula nyaritakeun tuh ahli sorga keur laleumpang pan kuari rentul jelemahna geus kadeuleu rohna di sorga mata kaya sahabat ngacung ya Rasulullah ai abdi ka sorga apa ka neraka cek Kangjeng Nabi neraka nyana langsung tungkul bae waduh aing kaduhung nanyakeun atuh Kangjeng Nabi tanya aya deui nanya ai abdi ka sorga apa ka neraka delegon sorga siapa aya nu nanyakeun aya abdi ka sorga apa neraka sorga aya nu nanyakeun aya abdi ai bapa abdi saha siapa kadeuleu ku Kangjeng Nabi kadeuleu ai bapa abdi saha Harisah ai bapa abdi saha anu terus bae pas aya nu nanyakeun saurang deui aya abdi ka sorga apa ka neraka neraka sia mah kadeuleu Sidina Umar langsung mayun ka Kangjeng ya Rasulullah dek nanya naon Umar abdi manteu nanya ningali Gusti lamun neuleuh sorga bangonna teh ieuna ieu beungeutna wajah Gusti mani sumingrah aduh sumingrah bahasa mana ya kula ge kakarek nyaho ku hari eta sumingrah bangonna ngeunaheun jasa tapi barang mun neraka bangonna kadeuleuh itulah cak Kangjeng Nabi nu teu kadeuleu ku kaula mah hatal jannah wan nar sorga jeung neraka ge kadeuleu jelema keur ngeungkeuy ka sorga jelema keur dikulub di neraka tah ieu kuari teh aya cak Kangjeng Nabi aya tabir di dieu teh aya tembok anjeun mah pandangan boro-boro ka neraka jeung ka sorga luareun tembok ge teu nyaho kula mah kuari keur didileukeun fi maqami di maqam kaula sorga kadeuleu neraka kadeuleu tuh awewe loba jasa sing gulimpang di sorga di neraka tuh nu mentak ana aksara ahliha sanyana pangloba-loba na ahli neraka an-nisa'u awewe tuh kitu
nyaritakeun panggede-gedena ganjaran Kangjeng Nabi di akhirat teh jelema anu naik naon micenan qadarah micenan kokotor di masjid kadeuleu lantaran Kangjeng Nabi mah eta teh jelema da kadeuleu keur ka sorga. Wih aju amalna nuturkeun kadeuleu amal teh dibentukeun mata Kangjeng Nabi nyarita anna a'zama panggede-gedena itu ganjaran manusia ieu adalah micenan kokotor di masjid. Lamun aya kotor di masjid dipiceun, mun aya tai kotok dipiceun, lamun aya kokotor-kokotor bae nu sok ngelap masjid. Eta teh kadeuleu keur nuturkeun amal eta cak Kangjeng Nabi tah eta panggede-gedena mah lantaran keur menuju surga. Tuh cak Kangjeng Nabi pang bahaya-bahayana itu jelema nu paehna keur boga hutang kreditan riba kadeuleu ku Kangjeng Nabi. Masya Allah eta teh kadeuleu hatal jannah wan nar. Masya Allah mata kadeulna Kangjeng Nabi mah nyarita teh blah hatta jelema nanyakeun surga apa neraka kadeuleu we neraka sia mah surga sia ja kadeuleu jelemana di dunia pibakaleunana di sana. Ih inggis jasa mentak cek Sidina Umar geus ulah loba nanya urang maning nuturkeun Kangjeng Nabi bae rempan jasa ieu besi ditunjukkan ieu neraka teh besi ka aing ento anjeun mah cek Kangjeng Nabi Umar tuh anjeun mah geus aya di surga kadeuleu ku Kangjeng Nabi. Masya Allah tah kitulah lumantak urang kudu percaya ka ucapan Kangjeng Nabi kudu yakin ka ucapan Kangjeng Nabi lantaran Kangjeng Nabi mah Rasul Allah ditinggalikeun dideuleukeun bukti langsung urang ge bisa ningali cik Imam Ghazali di zahir boga dua mata jang paranti neuleuh kaayaan dunia di batin urang roh ngabogaan mata jang paranti neuleuhan alam malakut jang neuleuhan alam jabarut hingga Allah kadeuleu lain ku mata ieu ku ieu kadeuleu manya Allah kadeuleu eta mangan hese ngabahasakeunana bae kuarin deuk teu kadeuleu kumaha coba ge naon apan Allah teh wallahu khalaqakum wa ma ta'malun cek Tuhan Abdul Qadir Allah teh ngadamal anjeun jeung pagawean-pagaweanana ai pagawean teh nangtung ai pagawean teh diuk ai pagawean teh leumpang kabelah dituna anu ngaragaji nu ngampak anu di pabrik eta pagawean ngaranna cicip ke pagawean ngadenge ke pagawean pan eta teh didamel ku Gusti Allah berarti jelema keur leumpang eta aya gerak Allahan nah waliullah mah nu kadeuleu lain gerak lain jelemana nu ngagerakeun ka eta kadeuleu kumaha kadeuleu tah kumaha ieu geus Allah teh kadeuleu nu bentek awaliullah maka kerem kunaon ieu aduh ku khaliq kakerem kunaon ieu ku samu kakerem kunaon ieu ku basor kumahakeun nerapna bae sifat-sifat Allah khalqu teh basor teh sama teh aya kakerem teh keur dina sama Allah asa didengekeun asa kadenge bae leumpang ka mana asa kadenge ieu teh lautan dedengean Allah leumpang ka mana di mana cicing kadenge bae keur meujeuhna sifat etana nu keur meujeuhna ngeremnyana atuh kitu lamun keur meujeuhna ngerem teh ieu adalah sifat basor asa kadeuleu bae di mamana ge ka mana bae kumaha bae asa kadeuleu bae sifat basor nu keur ngeremnyana kuari sifat naon deui sifat ilmu sifat nyaho Allah ka mana bae urang asa dikanyaokeun bae ku Allah di luar di jero di kota di leuweung di kamar peuting beurang ieu keur kakerem ku ilmu Allah lah eta nu kadeuleu Allah ngan hese dicaritakeunana ja eta kalam Allah ge datang bae ka urang teh selalu diomong ku kalam Allah terus bae ieu urang asup urang teh di imah masing-masing cek Allah wahai manusia ngaji melalui ucapan Kangjeng thalabul ilmi fardhatun kakeunaan ka urang teng bae ngan lain aya sora lain kieu hei Haji Rohim ngaji atuh tah mah ngaranna jin nu geus kitu tah jin di mana eta jin tah mah lah teu kudu kadenge bila harpin wala sautin hurufan wa sorahan
begitu datang gak dia teng terus naik ke majelis aju sendalna dibuka eta teh Allah keur ngomong hei Haji Rohim sendal copot dicopot nang sahanita teh kalam Allah teh besi leungit ka plastikeun ji eta pos kitu nang saha eueuh sora eueuh naon tapi karasa nyulusup ka urang Masya Allah tah eta teh kalam Allah terus bae nu mentakeun lamun urang nyaritakeun kalamullah teh wah panjang dina Jamul Jawami urang nyaritakeun aqimus shalah tah eta teh putus-putus apa henteu sedengkeun waktu salat teh kapan eta teh putus-putus aya zuhur aya asar berarti aqimus shalah teh keur waktu zuhur mah kena ketika geus zuhur berarti parem teh aqimus shalah teh dibahas panjang dina usul fikih urusan kalamullah nu mantak mun teu ngaji teu nyaho teu nyaho kajian gogo mah mantak ngaji mondok atuh mondok masyaallah tah kos kitu ieu urang kakenaan ku kalam Allah diuk je diuk ke dibere hareudang ku aing je hareudang lantaran eta teh pinuh teuing beteng si Haji pinuh teuing beteungna dirinya lantaran tadi sambelna lada teuing hareudang atuh aya kalam Allahan kabeh teh mah kumaha kabeh gerak Allah mentek ieu tulis sieun-sieun jeung kabeh gerak Allah urang teh lamun ibadah mimiti belajar fikih urang nu asa berusaha urang ya perasaan wudu berusaha nu bagus salat berusaha nu bagus urang emang pikir mah kitu jangan bagus zahir ketika orang terus bae salat dibagus-bagus pikir mah kitu asa urang ketika urang geus asup ka ilmu tauhid jaka bege lain nang urang kabeh menang Allah gerak urang teh lain nu urang nu Allah geus teh di aku ku urang Allahu Akbar naik geus berarti lain aing ieu menu salat teh Allah aing teh ya ieu mah ngan sakadar gambaran hungkul keur disolatkeun ku Gusti Allah aing keur ditangtungkeun aing keur dirukukeun aing keur diitidalkeun aing terus teu boga perasaan ku kumaha lain hayalan perasaan lamun hayalan mah ngahayal bahaya deui bae eta mah engke huluan di akhirat salatna perasaan kabelah dieuna geus perasaan dilempangkeun didieukeun geus kabeh nang Allah eueuh nang urangan lamun urang geus boga perasaan model kos kitu geus jadi wali garana geus teu di aku urang ge geus teu di aku urang nu mantak ieu ayeuna jauh jeung Allah kahijab ku awak urang lantaran urusan awak ka Allah jadi urusan awak urang ngahijab ka urang ketika urang ayeuna kitu lapar eta ngahijab hayang dahar aing teh eta pikiran lain ka Allah ka hayang dahar ngahijab ka Allah komo haju hayang usaha mah komo haju hayang naik pangkat mah eta hijab makin luhur pangkat makin hijab gede hijabna mantak keur ngajabat paeh naudzubillah min zalik keur ka hijab jeung Gusti Allah tuh nu ngeunaheun mah teh di aku awak nu Gusti Allah jai basa bodo Allah bae waktu salat ngalaksanakeun parentehanana Allah lain aing teh mah gerak Allah bae eueuh bae nu di aku geus salat teh khusyuk lamun geus kos kitu mah lantaran geus pikiran teh Allah bae pikiran mimiti naji awak sia ahli politik lain bergelut di politik lain ulah mikiran politik sia berekonomi henteu naon teh ulah mikiran ekonomi ulah mikiran budaya ulah mikiran lingkungan pikiran sia bae kuari keur naon keur dinaonkeun ku Gusti Allah tah mulai tafakur ngaranna ji keur dilempangkeun deuk ka masjid eta inget ieu teh lempang sia teh nang Allah nangtung teh ieu teh nangtung nang Allah Allahu Akbar nang Allah tungtung nama teh kaburu maca Allahu Akbar kabira nang Allah ya sasar sia eta can waktuna sia mah pikir bae pikir bae mikir bae engke datang sorangan kos kitu mah lamun urang ngaji dibere ku Gusti teh lain deui rarasaane ada lain deui tah kos kitu bae perasaan eta mah geus henteu dihayal-hayal ke datang sorangan alah ngeunaheun amat
sok aya urang ge lamun bulan Ramadan teh Allah itu salat tarawih ku gede-gede teh emang kunaon gitu tadina ngajak rujak pas aya ngeunaheun di kos kitu jadi saya nyaritakeunana ngeunah batin mah saya nyaritakeunana nu bantak beda-beda wali beda-beda nyaritakeunana beda-beda pengalaman jeung beda-beda penemuanana ngan nyana nyaritakeunana hese ngan kapan kadang-kadang dicaritakeun kieu kan ngeunah nyana teh engke dicokot deui ku Gusti Allah naon sababna besi engke moal ka urusan sebab lamun ngarasa ngeunaheun jasa salat maca Quran mung urusan jelema eta teh pan mohokeun manusia lantaran ieu nu mantak urang ayeuna ku ari teu husu teh mikiran kholku aya kholkuan di jero kolbu di jero hate mikiran aya nafsuan aya setan eta teh di jero kolbu teh tah lamun geus eueuh makhluk nafsu setan dunia tarak bisa husu mun masih kene aya duniaan di jero hatena anu kagambarna dunia lain Allah. Gitulah engke bakal dikumpulkeun jaga di yaumul kiamah di mahsyar urang kabehan nu bakal dijejeleh ku Gusti Allah ieu adalah musyrikin para kafirin eueuh deui bahasanya kecuali nyana ge ngabohongan dirina wallahi rabbina ma kunna musyrikin ta eta teh nu kunyana kuari diperbuat seakan-akan eueuh teh lantaran nyana ngabohong ari urang mah nu iman ka Kangjeng Nabi na ieu engke bakal katingali cararaan gurun muhajjalin caraang kabeh geus Kangjeng Nabi na didinya ngan padu datang doang aya padu datang doang kabeh kaditukeun baruan aya anu sabelah doang cek malaikat ieu mah sabelah doang malaikat sabelah ieu nu sakatuh doang can nu kence mah teh cek malaikat geus aya antang kurang bener tadina di ditunang geus aya geus hiji-hijikeun mah geus hiji-hijikeun ku Kang aya geus beres kabeh karak geus eueuh deui nu cang geus eta hebat Kangjeng Nabi disebut syafaatil uzma syafaat uzma teh nyapaatan nulugan kanu doraka ai kanu henteu doraka mah deuk naon ditulungan eta mah atuh geus ka sorga sorangan tah ieu anu bangsa cacangna entet-entetan terus ang sabelah ieu saya penermang-remang ieu mah di dunia dagang limbah Gusti teh sia tapi sok salatnya osok pan ieu teh saeutik cangna sakieu doang gegeuraan teu kaburu Gusti jadi keur nimbang barang abdi itu cak malaikat ieu neraka teu bisa cak Kangjeng surga bae masuk ngaji ieu sok ngaji maca sholawat nya ngebeten-beten ikeur carita syafaat alhamdulillahirabbil gede jasa urang iman gagang matak muludan rajaban lantaran naon engke tah sapaatil uzma teh engke diterapkeunana ketika wa yauma nahsuruhum jami'a urang bakal mun urang kuari osok muludan osok rajaban kajen teuing Muhammadiyah ngabidah-bidah ge geus aing mah di akhirat engke hayang diaku sakitu bae geus ulah hese-hese mun nya ngabidahkeun suekeun beungeut sia ku aing sia teu nyaho aing jawara geus bae kitu lah hese-hese jangan ada masalah ngaji henteu pan cenah mah deuk kumaha mederat tuh bidah aing teh nyaho bidah penting muludan geus eta mah cenah lain hayang muludan hayang berkat ongkoh muludan ongkoh masyaallah ya dek ya di perumahan-perumahan geus loba wahabi geus ulah ngadalil-dalil urang mah teruskeun bae ulama inget wa yauma nahsuruhum jami'a engke tah Kangjeng Nabi cicing di tengah lamun urang iman ka Kangjeng cak Kangjeng Nabi aya salat masih ada carangan di jero hate sia teh aya haingan kadeulepan ku Kangjeng Nabi atuh Kangjeng Nabi mah boro-boro padu hareup ku ari ge janeulekeun Kangjeng Nabi teh kakalayangan ku ari teh lain lalagaan kakalayangan mana nu keur maca sholawat mana nu keur ngaji bungaheun Kangjeng emang kakalayangan teu maot Kangjeng Nabi ningali tuh aya di handapeun tangkal Ambon cak Kangjeng Nabi teh yo didinya bae teh mah ngajina betaheun jasa tah mah atuh di Kangjeng Nabi dideleukeun bae teh ya Allah sia cek sia da tangkal Ambon nah tapi cek di tangkal Ambon tuh aing mah kadeuleuh nu di majelis bae teu kadeuleuh tangkorak sia meureun ya Allah wa minhum may yastami'u wallahu a'lam
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma hadina siratal mustaqim. Allahumma hadina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin siddiqina wa syuhada'i was shalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Shalli wa sallim ala jamil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillah. Di urang aya Prabu Kian Santang, putra daripada Prabu Siliwangi, putra daripada Prabu Kitu Satwu Kencana, putra daripada Pajajaran. Jadi ti kerajaan Pajajaran. Dek nanya ka Mah Haji Pendi, ai kerajaan Pajajaran letakna di daerah mana? Bandung. Tuh kan? Tama pasar Pajajaran. Ya Allah. Mantak ulah disangkanya na diajak ku Haji Agus, Haji sarua pinter atuh teu. Diajak mah jeung lain teu dibere nyaho. Isuk-isuk dibere nyaho lohor geus eueuh. Magrib dibere nyaho atuh jam 12 geus eueuh. Eta ilmu bisa kitu ilmu. Lah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Singkat nabai ya mah tahun 1315 Masehi diangkat Prabu Kian Santang jadi panglima perang. Kulantaran nyana diangkat jadi panglima, nyana neangan musuh di Bogor sahanu jago, di Jawa Barat sahanu jago, di luar Jawa Barat sahanu jago. Bebejalah kabapana Prabu Siliwangi, abah kula diangkat jadi jelema sebagai panglima perang. Asana datang ke saat ieu can nyaho kagetih kula. Hayang nyaho kagetih kula tunjukkeun bejakeun saha nu panggagahna khususna di Jawa Barat umum nama di Indonesia atau di dunia. Eta bapana teu bisa ngajawab, teu bisa ngajawab. Cek bapana eueuh deui nu panggagahna nu mantak anjeun diangkat jadi panglima teh saat ieu mah anjeun nu panggagahna. Eueuh deui. Perang jeung saha bage moal anu mahi ka anjeun mah. Keur ngobrol kitu jol aya aki-aki. Cek aki-aki teh ulah kitu sebab dunia lain Indonesia doang. Kerajaan lain di Indonesia hungkul bisi hayang nyaho nu gagasan ieu panggagahna sadunya eta ayana di Mekah. Ngaranna saha ki? Ngaranna Sayyidina Ali. Barang geus gabejaan kitu les eueuh aki-aki. Nyana terus bae neangan jalan ke Mekah yang gapanggih jeung Sayyidina Ali. Padahal Sayyidina Ali teh kapan geus maot jauh. Iyalah kehebatan Sayyidina Ali. Karramallahu wajhah. Di alam barzah nyana mah bisa muncul. Nyana neangan jalan kumaha carana hayang ka Mekah. Dipapatkeun ilmuna. Eta mah sarua ilmu eta mah sebab nyana encan Islam jeung ilmu nu dicekel ku Haji Pendi. Nah, eta babacaan ge boro-boro urang jing ge teu ngartieun. Eta hebat Haji Pendi. Nu mantek nyana kukula dianggap bisa bahasa eta, bahasa jin, nyana ge termasuk min jumlatihi. Akhirnya dibaca babacaan eta langsung sehiber datanglah ka Jeddah. Begitu datang ke Jeddah, luak liuk tanyain eueuh
begitu tajalan eueuh ka saha ieu sinanya katinggali di kajauhan aya aki-aki diudag punyana barang diudag tak beneran kapanggih jeung aki-aki teh ditanya mirip-mirip jeung anu harita aya di kerajaan aki-aki teh asa siga kieu lah lamun ku urang di deuleu meureun siga si eta bae aki-aki teh ngana itu mah gagah ieu mah wallahu alam tak barang nanya aki ari ieu nagara naon Jidah Jidah ke Mekah deket ke cak aki emang aya naon kulah yang kapanggih jeung ngaran Sidina Ali Bejana pangjagona bener cek yana bisa mun hayang kapanggih lain bisa deui hayu dianter nah lamun aki daek dianter ulah bunga luar biasa ya anter ayo diantar lempang sekitar 50 meter cek si aki aduh hampura jang tungked aki tadi tuh diurut ngobrol orang tinggalin coba pang mawahkeun ka dieu pang mawahkeun cepet lompat langsung aya tungkedna di dinya cabut dicabut teas sakali teas dua kali teas tilu kali teas keneh bae sia tungked aya-aya bae ngahesekeun ka aing dipapatkeun punyana bahasa cuas-cuasna nu tadi teh begitu dipapatkeun diangkat Masya Allah lain kaluhur beuki ka handap sakali deui angkat make papat anu luar biasa beuki ka handap katilu kali dinyakeun kaluar getih sabulu-bulu tidinya nyana ngahulang si aki datang deui jang aya tungkedna aya atuh lain diangkat beuh ki horeng ieu mah tungked meureun jadi ke jero teu bisa kaangkat ieu bagi teu bisa kaangkat coba ku aki bismillahirrahmanirrahim diangkat jababari Masya Allah cekian santang babacaan kok aneh babacaan kok aneh cek aki-aki ente boga kesulitan naon bae boga kesulitan naon bae bacaan bismillahirrahmanirrahim lawang hese dibukana sok bacaan bismillahirrahmanirrahim mantap kaji pendi pernah harita lawang na dikunci maca bismillah ngencengan oregan bismillah ge lain sa bismillah bismillahna lamun bismillah make sungut doang mah atuh pamalingan ge bisaeun atuh pamalingan ge bisaeun DPR ge bisaeun maca bismillah atuh pan wallahu alam ka dituna mah dia pemerintah ge aya di ceramah maca bismillah heula ngan nyaho ingetna ka Allah eta bismillah nyaho ingetna ka mana aco ka ih pemerintah sia mah jahe dasar pikiranna ka jahe mah waduh dasar pemajikan keur maot geus maot inget tak kadinya bae berarti bener ya mah tadi di mobil ge cenah kira-kira di Cikarang aya tuh aya mah aya sanu daekeun ya Allah ya Rabb nah bacaan bismillah akhirna nanyakeun manehna ki baca bismillah eta aya syarat teu lamun hayang manjur aya syaratna kumaha syaratna kudu maca 2 kalimat syahadat nah engke bae heula kita mah urusan maca 2 kalimat syahadat penting kula kapanggih heula jeung Sidina Ali hayu kapanggih jeung Sidina Ali mah hayu diajak ku si aki lempang di jalan aya nu nanya cek nu nanya teh Tuan Ali punya di mana kagetnya ti anu lempang deui kayak dia nu nanya si Ali di mana mun bahasa urang nya bahasa Arab itu anu beki pertanyaan bae dina hatena asala ieu si Ali asala ieu ceker 3 kali jelema nya sasalaman nya nanya nya pelukan akhirna nya nanya ka ieu ka nu katilu mun cek urang mah ari ieu emang saha masih ieu lah Sidina Ali masyaallah ceker atuh langsung ditangkep atuh lain bebe jati tadi ngisin-ngisin kula bae
saingan eta tungked ku kula diangkat teu bisa. Aju ku anjeun mah bisa. Nah, kuari geus kajahoan bahwa kula Sayyidina Ali ente kan di Indonesia teh neuk neangan jago. Neuk hayang tarung. Henteu, boro-boro tarung jeung jelema ngangkat tungked geus teu kuat. Tah, jelema arif, wali Allah, kekasih Allah teu kudu gelut deuk dakwah teh. Ngarupa bah itu kudu wah saudara atuh iya mah iya tadi pendi mun dakwah lain ngalobaan Islam lain ngalobaan lain yakin ngalobaan lain bahkan anak nage arindit ayelah akibat lalagaan dakwah nu asli seperti tadi bil ahwal bil af'al karak bil aqwal. Masya Allah karim kos gitulah akhirnya dipeluk sangat jadi peluk kula minta jampe nu tadi cek Sayyidina Ali bisa dibikin jampe nu tadi asal maca 2 kalimat syahadat ayeuna kaula dek baca 2 kalimat syahadat sok dibaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah beres langsung berangkat ke Indonesia hibar teu bisa lantaran babacaan anak nu tadi makan babacaan Hindu kuari makan geus Islam kunyana dibaca babacaan nu tadi teu manyur akhirnya maca bismillahirrahmanirrahim rada hampang tapi can bisa hibar rada hampang coba Bang Haji bismillah coba kikituan coba baca sekali baca 2 kali 3 kali dibere cara ku Sayyidina Ali hei anjeun teh ayeuna geus Islam deuk hiber ka Indonesia moal bisa make bahasa jeung wirid anu sok dipake ku anjeun bacalah bismillah jeung bacalah ieu wali bejakeun anu ieu nama bismillah na baca 9 kali ulah napas tambahan baca ieu berem sok berangkat dibaca sesuai jeung perintah Sayyidina Ali datanglah ke Bogor tidinya menghadap ke bapakna bebeja bahwa kaula selama ieu teu aya nang tangan Sayyidina Ali nu gagah teh ternyata lain sembarangan horeng gagah teh gagah zahiran wa batinan kula geus asup Islam bendulah Prabu Siliwangi akhirna indit Prabu Siliwangi sanggeus teh indit tetep bae anjeunna kan diangkat jadi panglima terus dakwahnya terus ngajakan Islam ngan harita aya jelema nu ngomong Prabu ari anu Islam mah biasana sok disundatan nah ceuk kula ge inget kula ge harita ku Sayyidina Ali disundatan ceuk cenah maka wari ente nu paheula disundatan mangga disundatan kunyana disundatan kabeh henteu disesakeun jeung pamajikanna jeung tunggul-tunggulna bea kabeh didinya lah langsung ngagoler bae atuh kabeh bea maka pas di daerah anu disundatan paeh teh eta teh lemburna ngaranna Islam Salam nah atawa Islam nunggal nu kabelah dieuna dibahasakeun ku urang Garut mas salam nunggal tadi nama Islam nunggal kulantaran rada hese dilempekeun salam nunggal tidinya Sayyidina Ali ke Mekah deui hayang kapagih jeung Sayyidina Ali lantaran nu disundatan paeh bebeja nyana Sayyidina Ali hampura kula di ditu nyundatan kok kula mah teu paeh itu mah paeh kumaha cara nyundatanna dibeakeun kabeh atuh deuleuh heula nu maneh beak henteu atuh ulah kabeh maka dibere cara nyundatan ku Sayyidina Ali netalah seperti pengkong-pengkong nu mara heula akhirnya langsung berdaya ke Indonesia kujara di sundatan simpreng nah iyalah sejarah nyundatan di samping eta Prabu Siliwangi kaditu deui guguru nyundatan oge guguru keislaman untuk keyakinan supaya mantap deui
nyana di itu diganti ngaranna nu tadi Prabu Kian Santang diganti ku Sayyidina Ali menjadi Sunan Rahmat. Sunan Rahmat baliklah ke Indonesia. Begitu balik ke Indonesia manehana terus dakwah nyundatan terus manehana bebeja ka bapana Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi diajak Islam tetap tedaek sekali, dua kali, tilu kali. Ketika Sunan Rahmat keluar dakwah, Prabu Siliwangi manehanana dengan bahasa manehanana meminta ka karuhuna supaya ieu kerajaan dirobah menjadi hutan. Maka seketika etalah embung-embungna asup Islam, Raja Pajajaran dirubah sakicep menjadi hutan. Konon anu kuari terkenal hutan tersebut adalah nu aya di Bogor. Ngaranna naon teh Haji Medi? Nu di Bogor teh nu sok kaditu ka dari itu jelema. Leuweung teh leuweung naon leuweung? Naon lain ya na tuh put. Naon? Naon? Wah aya. Nu di Bogor nu sok rame. Masyaallah teh si uga nyaho jasanya. Nah, ayo jauh di bejaan. Etalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Akhirnya balik Sunan Rahmat ka kerajaan berubah, sehingga berubah menjadi hutan. Nyana mohon ka Gusti Allah supaya bapakna muncul, barang muncul berubah menjadi maung. Nah iyalah nyana dumadeheus ka Gusti Allah, ya Allah ya Rabb, ieu teh maung lain sa maung na ieu teh abah kula, coba supaya bisakeun ngomong. Ku Gusti Allah maung dibisakeun ngomong. Akhirna walaupun wujudna wujud maung diajakan ku Kian Santang nu geus berubah menjadi Sunan Rahmat supaya maca dua kalimat syahadat. Tidinya nyana tetep godeg diudag ditepak ku Sunan Rahmat lompat, begitu lompat terus diudag lompatlah ke Garut ke Guha Sancang. Maka cicinglah didinya lantaran aya alamat, cek alamatna ulah diudagkeun antep anjeun bapak-bapak di mana-mana anjeun hayang kapanggih jeung bapak, coba anjeun datang jeung keturunan anjeun datanglah ke Sancang. Maka kuari masih sangar kene mun hayang kapanggih jeung mau datang ke Garut ke Guha Sancang atau leuweung Sancang. Ngan ai hese-hese teuing mah atuh jasi eta ke rupana kadang mau ieu. Kadang-kadang mau nya ge sarua bae. Nah, ieu mah mau tutul beureun nya. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Akhirna baliklah Sunan Rahmat ka Pajajaran nu geus berubah menjadi leuweung, nyana nyokot taneuna. Saenggeusna nyokot taneuh dikuatkeun ke peti sekitar segede kieu petina ye, dibawa ku nyana hasil istikharah manehanana. Ieu peti nu geus aya taneuhan bakal jadi ciri di mana peti ieu godeg teh oyag-oyagan robah, berarti kula cicing didinya tafakur sampai maut. Dibawalah ke Gunung Tasikmalaya, ditenden didinya selama 1 minggu terobah tegodeg. Dibawa deui ke Gunung Cirebon, Gunung Ciremai, dibawa ditenden deui dihareup nyana bertafakur ka Gusti Allah saminggu cicing bae terobah tegodeg. Dibawalah ke Gunung Suci Garut, ditenden kakarek sapeting doang ieu geus godeg. Nah berarti kaula kudu cicing di dieu dirobah godeg teh menjadi godog. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Terus banehanana tafakur, terus banehanana mujahadah di gunung eta, lain berarti can jadi wali Allah untuk terus naikkeun makomnya, naikkeun pangkatnya, jeung embung balik deui ka Pajajaran. Kerajaan-kerajaan diserahkeun kabeh ka ahli waris anu sejenna, manehanana mah hirup menyendiri, tafakur eueuh nu nyaho, mujahadah, riyadhah terus di Gunung Suci
datang ke maut. Gitulah para jamaah muslimin wal muslimat, cerita asal usul tentang nyundatan. Berkeliaranlah akhirnya guru-guru anu bisa nyundatan asli dari Sunan Rahmat, terus ke Karawang, terus ke Cikarang, terus ke Tangerang, terus ke Serang, terus ke mana-mana baheula mah di Sundatan. Sekaligus aya babacaan khusus di Sunan Rahmat ti dituna ti Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Maka mautlah anjeunna di luhur gunung suci godog tadina godeg, kemudian aslina nyana ngaran Prabu Kian Santang, dirobah diganti ku Sayyidina Ali menjadi Sunan Rahmat Suci Godog, berarti keturunan Pajajaran. Nah iyalah anu terus dakwah. Alhamdulillah Jawa Barat khususna umumna nyebrang terus ke Lampung, terus ke Kalimantan. Iyalah Sunan Rahmat Suci nunyana mengakhiri hirupna sorangan di luhur gunung. Mantak besi aya di Cikarang kuari anu haju hirup sorangan eta ge buat teuing ulah sok suuzon meureun nya eta ge termasuk aya tetesan gede hutang. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Lantaran baturku lagi kadang-kadang ieu nyorangan kadang-kadang ditanya gitu dek nembalan. Atuh horeganan teu jauh urusanana seperti itu tadi. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah sesuai jeung naon gitu garana hajat ieu sesuai jeung maksud Haji Rusli nyundatan silsilah nyundatan seperti tadi. Insyaallah simkuring malam ieu istirahat, kemudian isuk menuju Garut ziarah ka Raden Rahmat, diangkat menjadi gitu Prabu na dileungitkeun sebab eta mah kehinduan baheula, maka dijadikan adalah ngaranna Sunan eta asli nama cek Sunan Ampel adalah sungsuhunan eta pangluhurna mun di bangunan geus lamun aya seorang wali kahiji kadua katilu geus jadi mursyid maka disebutlah Sunan. Kuari ge loba ye di Cikarang Sunan loba, alhamdulillah gua lagi ngadeng Karawang, Cikarang geus loba Sunan ye, masyaallah karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Eta mah kudu hubunganana jeung nu gendut eta di dieu sakara Sanen. Sunan Sanen. Sebab nyana di ditu aya kali jodoh. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ila para aulia Allah lamun wali sanga geus jelas Cirebon, kemudian Banten aya hiji nu mencil di dieu ieu adalah Sunan kitu Raden Rahmat anu nyana diangkat jadi panglima 1315, kemudian 1350 manehanana naik ke gunung. Lamun 1513 datang ke 1550 seberapa tahun ada? Berapa tahun? 77 tahun nyana naik ke gunung. 7 tahun di luhur gunung wafat. Insyaallah sekilas di sejarah kewalian aya lamun dicaritakeun kitu guru-guruna kabeh terterang ngaran-ngaran. Keluargana terterang ngaran-ngaran. Nyana di Pajajaran kamanehna kalima, kemudian anak-anakna Prabu Siliwangi kabeh terterang dan lain-lain sebagainya. Aya selembaran-selembaran di kitab-kitab anu teu bisa dijual belikeun, ieu mah nyaritakeun sejarah tentang asal usul nyundatan. Besi Bang Haji Pendi hayang disundatan kedua kali insyaallah di dieu besi aya rangda umurna kira-kira 35 tahun bikin ka Haji Mamin
tapi lamun aya nu 80 ka manehna sagitulah ala kadar di sim kuring. Nah maka terakhir itu hapunten